Saha ngaranna? Satria, panjangna Satria Baya Hitam. Motor lainna. Asa aneh ngaran teh Satria. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih. Duk tuan ya. Ayo naon wa jambrong? Oh wa aya naon ieu? Ajakan diuk. Yo wa teh asa gede dosa. De dosa naon wa? Wa teh inget bae ka anak gua. Mang anak wa teh di mana kra? Milu jeung indungna. Wa teh pegatan papisah. Kawan-kawan, kedeung lah sakedeung. Aya naon? Urang teu ridho si Bulan ku si Agus. Kumaha carana nya misakeun si Agus jeung si Bulan? Jadi kumaha tuh misakeunna? Iya enak mah. Curang balik diintip yuk. Ayo. Yuk. Pan tapi orang embung katempo jahat ku si Bulan. Enak mah curang intip lah. Enggak saya teman yang nakal. Ya tuh. Agus mah eta kenalan. Bisa. Ini eta nyiru aya si Janung nyeri. Diri ya. Hah, kenapa nih Agus? Aduh Bulan, nyeri beteng urang, asup nyeri kieu. Agus kenapa nih Agus? Kunaon ieu teh ulah ngarerewas urang, Gus. Agus sering pingsan, urang naik neangan obat heula ah. Tapi si Agus sorangan, tapi urang kudu neangan obat cek ke manehna. Tuh, ya teh si Agus tuh. Ih, si Agus nang gagawa. Sebulan nek ka mana? Jauh. Iya. Tapi orang kidu neangan obat cek ke si Agus, lamun teu neangan obat ke si Agus mau salamat. Neangan obat. Ya ayeuna mah kieu si Agus yang copet. Kek pupura digegel mau. Ayo, kan bajuna kita pokeun. Ayo. Ayo bawa ke awak. Baju lah. Ayo gedung-gedung lah. Yuk, bajuna gecana lah. Jangan lah. Umur gecana. Kamu apa? Kemana itu bapak teh? Bapak teh ninggalkan orang yan. Urang ngalah suluh sorangan. Arek diteangan bapak teh. Jadi ayeuna uwa cicing jeung saha? Uwa ayeuna cicing jeung saha wa? Jeung anak angkat Saha ngaranna? Satria, panjangna Satria Baya Hitam. Motor lainna. Asa aneh ngaran teh Satria. Ulah sok ngecek. Yuk lanjutkeun deui. Ayo. Mana? Ih, aya laki jahat teh ya. Mana? Ih, udah kumaha urang nyemput yuk. Ini urang lalona lempangna. Yuk. Urang cicing heula ieu bisi manehna alien.
Jadi ua Jadi ayeuna Lah sok ngecek diteluh. si Agus teh pingsan nih. Ning. Tapi si Agus Kawan-kawan. Warna lebih. Ih, sana ngomong. Habis tinggalan nah iya. Heeh. Nanti